Nyana ngomong, saya bagaimana nggak ketawanya? Emang, atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini. Horenganan eta teh guru teh lapar hayang dahar. Nah, kababawa sholat tuh lamun Syekh Ahmad ya Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ke BB ja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sangeus dipanggil cak adina Imam Ghazali ma atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan kajakeun Ghazali emang aya getihan masyaallah horeng adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad babhead manhead bageti eta kadeuleuh kan masyaallah eta lah salat jelema ahli ma'rifat batak nya mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang.